Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dakhalana fi syahri Sya'ban wa jaa'a ba'dahu Ramadan, syahrun mubarakun jaa'a bihil khair wa yusharu bihil khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Maka qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin tabarukan wa tanasukan dzikri. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam man fariha bi dhuhri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Al-Hadis. Namun tibayun orang sami-sami bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ina dengan iuran masih kena dipencangkan biasa hidup hukum di alam dunia bagi diberi cakri tugas menjadi rohani. Ya alhamdulillah masih dikaparingan kita tetap iman silang Islam atau Islam. Ya alhamdulillah tidak sampai yang kami mata bila isaah orang sadaya saja disyukuri. Berikut ayeuna urang nembrakeun rasa syukur ke Allah ku diberi sehat, dianggur melaksanakan thalabul ilmi anu mana mawajibkeun tugas di Allah Subhanahu wa Ta'ala ke urang sadayana. Mudah-mudahan wujud syukur orang dia masih aya dina panafian oge ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun kana jantan panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kepada keluarga dan para sahabat, kepada tabi'in atau tabi'in wa kita sadayana turut-turut dan ajaran maupun dari kayu kiamat. Jamaah rahimakumullah. Jalaran ayeuna urang taki-taki sakedat deui baris majunan sasi anu suci. Bulan anu suci ya bulan puasa. Terus nalika urang rek asup ka tempat anu bersih moal make pakaian ge diri urang moal kotor. Moal mungkin urang hajat di sawah asup ka masjid ibaratna. Kalau mungkin masuk karena bulan puasa bari awal masih kena lamok waktu dosa kamu patulah dari sana pun ada nih. Aku bikin dari dia kurang sami-sami istirodo, kurang sami siling bebas deh. Di antara dosa kantenan kita dos memasukkan jauh hidup kita terus sudah bisa kalau kata nana tidak ucapkan tingkah kali pola yang madinah itikot. Mugia para bapak sadaya kersa ngabebaskeun ngahampurakan sagala pangkalopatan daripada summa kita nasibah hapunten. Alhamdulillah tina pangapunten para bapak sadaya insyaallah imma wara tibados maka tos disebut di istimewa di kerang dan kesatuan dina wajah sapang bersih mulai data kakaitan jaga kebajianan. Begitu karaos kurang sadayana tangtos sakadat deui lamun urang panjang umur meureun urang teh tere lebaran ya lebaran tere puasa. Jadi hayang lebaran aya puasana dan memang diantaranya manusia di saat yang harupan karena bulan puasa rupa-rupa tingkahna umumna dina hatena. Terkadang aya ngalika geus deukeut karena bulan puasa teh hatena teh ngariuk langsung hat rek puasa teh aduh lain alhamdulillah nampang aduh hiji biasa urang ngageul kana kopi uduk sapopoe meureun tangtu bakal prek bari bulan puasa mati putih
rupa-rupa ya. Beh dituna wegah yang harupan soal tarawih ngaliwut hatena mau deui geus deukeutkeun lebaran mau Fitra ya udah pakaian ngaliwut hatena aya oge anu biasa-biasa teu aya rasa naon-naon asalnya harepan bulan biasa we puasa teh aya oge hate jelema teh cenderung ngarika geus deukeut kana bulan Ramadan teh hatena bunga aya bunga saking bunga sampai ka mempersiapkeun teh asup kana bulan Ramadan teh mempersiapkeun diri teh di bulan Syawal lamun teh mah urang usaha itikul di bulan Syawal tapi ka bulan Rawah teh dikumpulkan selalu nyisihkan rezeki tujuannya bulan puasa mah mau dipakai usaha rek dipakai ibadah saking hubungan ayah model itu pasti dari mana tinggal di Bamijahan lari jalan bulan puasa tahu tuh di area kalau Arabi kita lagi beraninya lalu maksudnya Arabi hayang fokus ibadah kita harus berubah kampus kita harus tujuannya hayang fokus ibadah. Jadi di bulan Syawal sampai ke bulan Ramadan pakai usaha, bulan puasa mah khusus hayang ibadah. Jadi hatinya saking hubungan menyambut karena bulan datang karena bulan puasa, malah kena sampai kamu mempersiapkan diri ketika itu. Kalau orang mah boro-boro bisa disihkan duit ke cadangan bulan puasa. Kadang-kadang bulan puasa teh kalau begitu nutarina gawe para lembur jadi lembur nutarina orang tara kula kuli ngadadak jadi kula kuli naon cenah pangna kula kuli lu pantren mana tidak beliin baju lebaran ke aya jadi riweuhna teh ayeuna ngadadak ayeuna parupa tingkah jami dan memang memikir sunatullah mau mungkin sarwa jelema ngan urang kalau alam termasuk kana golongan anu mana ya. Nah, golongan anu ngaliwut hate urang di hadapan bulan puasa, nah anu biasa-biasa wae, nya teu aya perasaan naon-naon, nah anu termasuk yang anu terus merasa bunga udah datang bulan puasa. Kalau urang nisbat kabeneran hate urang boga rasa bunga, minimal cikirang bar orang nyisihkeun rezeki di bulan Syawal bulan ketika ayeuna, minimal hubungan yang hadapan bulan puasa teh aya meningkatkeun dina ibadah maka insyaallah bakal termasuk karena sakumaha didhawuhkeun ku kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha fi dhuhuri Ramadan haramahu Allahu jasadahu 'alan nar sahaja man boga rasa bunga kurek asupna bulan puasa maka Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun kana jasad eta jalma hidup ku neraka eta kauntungan ketemu boga rasa bunga udah karena bulan puas jadi nggak orang sih rek bunga dan bunga sebutkan kan itu dan bunga itu kan ya kalau kita hari-hari biasa weh yang istimewa jadi payun mah tahun-tahun kapan karena karek masuk di bulan puasa di 2 minggu iklan TV iklan puasa makanan puasa bahkan di setiap masjid dipasang marhaban ya Ramadan enak secara tinggal wallahu kenapa di mana-mana dihias di jalan-jalan dihias ayo mah teh can aya duka daya can aya duka gunawan badan geus beuki tung-tung sudah dunia tapi orang berusaha ke kumaha carana gali hati orang supaya tidak rasa bunga ngalih-ngalih asup karena bulan puasa minimal orang merhatikan dina urusan ibadah naon sababna sabab dina bulan puasa mah lamun urang ngalaksanakeun salat sunat dibere ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala sarua jeung ganjaran salat fardu lamun urang digawe salat sunat diberi ganjaran ku Allah sarua jeung salat fardu. Di antarana sahabat hadis sahabat hadis qala an-Mukhafi Imam Mukhafi ngadawakeun rakaatun tihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairi. Sarakaat anu dipigawe dina bulan puasa eta teh leuwih utama tibatan 1000 rakaat
dina luar bulan puasa. Sarokaat nu dipigawe dina bulan puasa lamun fardu teh mah. Lu harus dibatan 1000 rakaat dina lian bulan puasa. Maka itu bunga-bunga orang asup ke bulan puasa. Bahkan ajrona li ka ajri al-fi ganjaran sunat dina bulan puasa ka ajril fardi pigwerihi eta teh sarua jeung ganjaran fardu dina salian bulan puasa. Wa tasbihatun bihi jeung jalma maca tasbih bihi dina bulan puasa. Subhanallah, 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 subhanallah. Afdalu min alfi tasbihatin bigwerihi eta teh leuwih utama tibatan 1000 tasbih dina lian bulan puasa. Lamun urang maca tasbih dina bulan puasa maka usahakeun begitu urang lamun dibere umur ku Allah asup kana bulan puasa minimal tasbih mah ulah dikatur. Sempatna urang rek keur leumpang keur di pasar sebelah keur di WC asal urang tempat anu diharamkeun ku Allah, tempat anu sae mah diusahakeun seueurkeun maca tasbih. Bandinganana sakali maca tasbih dina bulan puasa leuwih utama tibatan 1000 kali maca tasbih dina luar bulan puasa. Aku asupna bulan puasa teh alhamdulillah kesempatan urang supaya minuhan amal nalika dihisab jaga di poe kiamat keur minuhan buku amal sebelah katuhu. Nah itu datangna puasa teh kudu bunga. Sebab berlipat ganda na pahala ti Allah Subhanahu wa taala dibabarikeun teu ka jalma ngalaksanakeun ibadah di bulan puasa. Bahkan bulan puasa sebagai kullu amal ibni adam lahu ila saw fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amal ibni adam sakur-sakur amal ibadah anak Adam lahu pikeun ka dirina ila saum kecuali puasa. Fa innahu li puasa mah spesial keur kami sakieu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi jeung kami nu agung kewajiban keur ngaganjarkeun ngabales kana ganjaran eta jaman ngalaksanakeun puasa. Li anna saum syirun sanyana puasa teh sama. Laisa fihi amalun yushahadu lahu. Teu aya amal anu teu kanyawan ku sakabeh jelema kecuali puasa. Puasa mah lain apa? Apakah ieu jelema teh ngalaksanakeun puasa atawa teu? Urang bisa diperhatikeun lamun datang bulan puasa bisa ngayakikeun eta jelema puasa atawa teu teu apal. Bisa wae berarti teh aya sasahana di imah ya. Yang penting ada kata justru ini atau rumah datang keluar di usapan bir jadi gagali kan berarti apa ibadah anu sama dihilaki syagari taat berbeda jeung ka taatan anu sejen wali anahu syirun la yarhu ahadu billahi taala. Puasa mah samar teu aya anu ningat teu aya anu apal sahiji jalma oge kecuali Allah. Alta jam jauh maka kamu alu bidu Allah mistikeun ngabalas ka eta jalma. Bahkan sallallahu Rasul orang mampu melaksanakan ibadah bari samar tanpa sepengetahuan jalma idza kana yaumul kiamah tatkala datang poe kiamah yajiu kaum datang abrulan kaum lahu mariatan kaum teh aznihatun ka ajnah ditoer anu ngabogaan jangjang seperti jangjang manuk. Jaga di poe kiamat bakal aya saabrulan sarombongan jelema anu ngabogaan jangjang berbeda seperti jangjang manuk. Ayatin nabiha Allah ikonil jannah. Maka halali berkata kaum teh karena luhur pagar surga. Fayaqul lahum khazanul jannah, langsung ditanya ku malaikat penjaga surga. Man antum? Dicek bahasa Arab. Sehari aranjeun teh fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wasallam. Kaula teh rombongan ti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarsi ku malaikat penjaga surga. Hal itu mau hisab. Nah anjeun teh ningali kana hisaban. Pan ayeuna teh jelema teh keur pada dihisab kabeh, tapi ari anjeun menang langsung ka dieu. Sedangkan dina nalika dihisab teh urang nalika dina mauqif tempat cicing ngantosan dihisab jelema teh bisa gerak sadayana ngajanteng cek sapale riwayat mah 40 tahun ukuran akhirat. 40 tahun ukuran akhirat di dunia walau 100 tahun. Nunggu kabeh karena hisaban. Tadi jeblakeun di dinya dalam pagawean urang dina ku malaikat rumah ka kieu teh buka buku amal urang teh.
nalika urang itu jawa ke loba jelema keur batur, nalika urang keur maksiat, nalika urang keur taat teh aya. Sakabeh jelema ningalikeun kana eta catatan. Cik sakali riwayat mah sampai ka jalma anu nunggu dina eta waktu 40 tahun ngajangan teu bisa usik teh aya kesana sama penguncangan, sama tubuh, sama pinjau tergantung amalia. Maka anu manggih ka era dijeblak dan kawiran urang ke waktu di alam dunia anu teu pernah kanyawan ke waktu di dunia, anu teu pernah kanyawan ku batur. Jaga apa bakal katingali saudara ya. Saking puisina sampai kalagram daging anu pipi. Mangga kawiran di dunia mah teu sabaraha lamun dibanding kawiran jaga di akhirat. Pan urang mah ayeuna masih kena ditutupan kawiran ku Allah. Dalam dibukakeun Allah alam jalma bakal tegeun Allah jeung urang atawa henteu. Da urang di loba maksiat terkadang teu kanyawan ku batur. Batur ngahargaan ka urang teh pedah teu nyaho gorengna urang. Dalam menyahu digoreng orang, waktu alam batu yang hormat ke orang utama masih kena ditutupan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jaga di kiamat mah diseperti kerja dibuka sakabeh kae badan, bari dipaeun sakabeh makhluk. Jadi malaikat nanya nari anjeun teu mangih anjeun hisaban. Kata kagurang mau nganjelna teh ya. Teu panggih kalau anjeun nulis disebut hisaban. Wahai itu musyarak Jinah aja itu pernah panggil jadi tukang siratal mustaqim sampai ke akhirnya bisa langsung kan lah ceketa rombongan itu kalau lagi itu pernah panggil jadi siratal mustaqim sumaya perlu semua wajah tuh habis kita lihat terus naon atur ngajadikan anjing sampai ke menang kemuliaan seperti sekir bisa terpanggil jadi hisaban bisa terpanggil jadi tukang siratal mustaqim anu mana terus ada tiga jenderal tukang siratal mustaqim jelema loba bakna teu saralamat loba nu ti kosewa loba anu gulawi, loba anu gulawi, loba anu geblus kana neraka jahanam. Tapi aja bisa selamat lebih kali, maka itu panggil aja di siratal mustaqim. Naon menjadikan anjing bukan martabat seperti itu. Ayat kuluna abadan Allah Ta'ala sirran dari dunia wa adkhilna jannata sirran fil akhirah. Saestuna kaula teh ibadah ka Allah keur sesuatu di alam dunia selalu sama. Wadina jannata maka kalau diasupkan ke Allah kaya surga teh sirron bila keadaan sama. Jadi teu kanyawan teu melalui proses-proses soalan anu macam-macam langsung Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemuliaan eta si jamaah langsung bisa asup kana surga Allah Subhanahu Wa Taala. Atuh ari salian di puasa mah cenah urang hese hayang nyamarkeunana pasti katingali wae. Ari katingali mah teu naon. Ngan hati orang diusahakan ulang boga rasa hayang katingali buat batur. Sangat yang orang nyambung di sekabeh jelema nyaho urang tos ibadah gitu. Yang penting hati. Ulang boga tujuan hayang katingali bakal diasupkeun ka golongan kana samar. Kadang-kala pan urang mah sok rajin misalkan tahajud, lamun batur teu apal pan tahajud pada batur kali kasare. Kedah urang dikersahkeun akhir-akhir daek tahajud. Hayang kasebut urang ku batur teh urang ahli tahajud. Kadang-kadang kan sadar kan letak teh hayang ngomongkeun minimal ka anu akrab mah kumaha cenah carana diantara sapertos kieu eta putih urang luas-luasna sorak tauke ini asa sorak guru kumaha itu beunah hayang urang tahiyat akhir ke salat tarawih jeung sorak tauke ngomongkeun tauke apa rek tahajud siga ngomongkeun tauke padahal ngomongkeun tahajud, hayang kasebut urang ke batur ahli tahajud. Teu teh riak teu karasa. Jadi ibadah teu kanyawan ku batur teh hayang cenah kanyawan ku batur. Kadang-kala urang ongkor cenah usaha teh asebut diriku padahal urang pernah katinggal duha mah. Ngomongkeun usaha heula tapi kan ngebras kana duha. Asebut diriku dirasakeun padahal duha mah teu pernah katinggal urang teh. Jadi tujuan ke ngomongkeun urang sampai rajin salat duha di tutupan gelap tuh ngomongin usaha. Yang ria akhirnya sabar. Dikarasa. Orang mau ulah hayang menjadi hati orang diusahakan, mau bisa mau kumahajarana patut supaya ulah hafalin orang besok melaksanakan ibadah. Non tujuan supaya menang kemuliaan seperti tadi bisa asup ke surga Allah teh begitu langsung dihudangkeun tina kubur teh diberi janjang ku Allah langsung diberi panggil hisab, dipanggil sirat langsung asup ke surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka alhamdulillah wasilah orang ayeuna dek hadir ka majlis
Soksana sebagai kahayang hujan, terkadang betul menyangka sahan mereka ji, nolak jawab hujan, mingguan, sahan daikun kekayaan hidup mah, kan orang tak apa lagi. Tapi orang alhamdulillah dengan kenging itu insya Allah biasa, ngalaksanakan kewajiban kalau betul. Peda jelas ada tiga terbaik dan tetapi pada surga, oke? Banyak kami besar. Terbaik masih itu lah. Si istiqomah, ayat batu rektuwe, rekobah reksagetik. Nah, juga orang masih sebagai kaji ulama semata-mata ngahal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal keutamaan kalau boleh menjaga orang cici dari menjamin sarore. Saya kan di tukang adu ayat aja. Saya tukang nggak boleh tidak ada. Padahal ngadi ke jadi sarore itu insya Allah. Maksudnya kalau masa tersoleh, halus itu masa tersoleh dari masa soleh. Ngadi insya Allah ciri jalan tersoleh. Salah satunya orang baik hadir ke majlis taklim, insya Allah. Dan jalan soleh itu lebih jalan hadir, tapi jalan anu baik taat ke Allah. Lo bapak panggil membantu teramau, teramali, teramau berbatur, teramauki berbatur, ayat. Tapi karena pengajian ya baik, jamaah itu pasti kadang-kadang. Tapi soleh, dari soleh mah jalan anu taat ke Allah Subhanahu Wa Taala, ngajauhan tidak perlu kemaksiatan. Dua soleh. Kalau kadang-kadang nggak ke batu teh, ya sama soleh, bukti omongan jelma, bukti omongan batu. Cangkaruhan dari itu dari ngaji mah, ting soleh itu. Tetap ilmu berhubungan. Ini di antawisna. Kemuliaan jeung kautamaan ku ayana bulan puasa teh didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang antawisna. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghulibat abwabul jahannam wa sulsilat syayatin. Di mana-mana asup kana bulan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala mukakeun kana lawang panto langit. Dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala teu aya hijab. Naon kautamaanna kauntunganna keur urang nalika ku Allah Subhanahu wa taala dibukakeun panto langit? Lamun urang rek barang pentak ka Allah, lamun urang boga kahayang ka Allah, sok laksanakeun bulan puasa beungkeun panto langit dibuka ku Allah. Anu mana dina hari-hari biasa mah jarang dibuka kecuali dina waktu menjelang subuh. Adina nalika urang bulan puasa mati awal puasa sampai ke akhir puasa siang malam dibuka ku Allah. Maka kalau urang tiba heula pernah ngadoa can ijabah bae ku Allah. Kemudian coba laksanakeun. Sing yakin kana janji Allah, yang bulan nyobaan. Yakin dina bulan puasa insyaallah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab teu aya hijab. Pangtolan ini langsung dibuka ku Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwabus sama. Dia tidak kami Rasul kami yakin dan mustahil salah, mustahil bohong. Ya Rasul. Wa ghulibat abwabul jahannam jeung ditutupan lawang panto neraka. Namun maksudnya ditutupan lawang panto neraka, malaikat kiromal katibin ditugas ku Allah Subhanahu wa taala dipasang piwarang nyatetkeun amaliyah dina bulan puasa amal anu sae dina wudu jeung dicaram ku Allah Subhanahu wa taala ka malaikat kiromal katibin ulah nyatetkeun amal gorengna dina bulan puasa. Maka kalau panto neraka lagi ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Baca dalam bunuh benar maksiat ya atuh aya ditulis. Lain berarti mual ditulis diengkekeun ya, dan diunurkeun catatan karena akhir bulan puasa ditunggukeun wa isi jelema teh rek tobat heula. Lamun we tobat dari bulan puasa teu mungkin ditulis teu aya catatan. Tapi lamun teu tobat mah wayahna we pas datang bulan Syawal ditulis. Kan keutamaan kesempatan ke tobat tadi bulan puasa seueur. Seperti tadi di antaranya maca tasbih sebalikan oge leuwih utama tibatan 1000 maca tasbih dina lian bulan puasa. Lamun istighfar urang sakali dina bulan puasa berarti leuwih utama tibatan istighfar 1000 kali dina luar bulan puasa. Maka kalau urang maksiat dina bulan puasa baca wae istighfar minimal sakali ge insyaallah dosa leutik mah yang berupa berhubungan jeung di rumah mah insyaallah dihapura ku Allah Subhanahu wa taala. Jika keutamaan dengan bulan puasa
Rasul sila disyadiatin di borogona setan. Wacana lawan di borogona wacana malah mengganggu, malah menggoda. Pokok jadi borogona setan tetapi orang akan bulan puasa. Komandan subuh, tasawuf betul enggak kasarnya kerek sholat subuh ku hesen. Aku mulai setan tetapi kerek sholat subuh kubur lah nah sama dengan. Komandan bener-bener kan penting. Bogarek lagi. Hari masih orang bersehat, mengangkat tidak syadri, gobarana, ya kan? Ngabuadana setan kawan, muarokah seperti bulan-bulan biasa. Jadi ayat kelemahan di bulan puasa. Sebab naon peluang bisa melaksanakan ibadah berat bulan Ramadan, sampai ke setan dia hampir semampu mereka goda kaumatna. Maka tek hubungan kumaha berangkat kasus bulan puasa peluang anu sakitu moher mah cek ukuran urangnya peluang anu sakitu istimewana ditemrakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina bulan puasa. Bahkan keutamaan dina bulan puasa saking Rasul mu'tiyat ummati khamsatu asya lam tuqami ahadin qablahu. Didikeun ke umat kami saking Rasul 5 perkara anu teu pernah didikeun ka umat salian ti kami samemehna. Didikeun ke umat kami 5 perkara anu teu pernah didikeun ka umat salian ti kami samemehna. Al awalul kahiji idza kana awalul lailatin min Ramadan ya'durullahu ilaihim bi rahmah wa man nadhara ilaihi bi rahmah wa man nadhara ilaihi bi rahmah la yu'adhibu ba'dahu abadan. Di mana-mana datang awal bulan puasa yang dulu ilahi birahmah maka Allah Subhanahu wa taala ningali kasa kabehna umat kami Rasul kalawan paningali pinuh rahmat pinuh hese rahmat ya Allah ya. Dan di bulan puasa masa ada yang umat kami Rasul ditinggali ku Allah kalawan paningali ku kanyaan bahasa Allah. Wa ma madallahu ilahi birahmah la yu'adhibu ba'dahu abadan. Maka sing sahajaman ditinggali ku Allah kalawan paningali ku rahmat maka layu adibu ba'dahu abadan mual menang siksaan kata si jamaah inna sabadana ditinggali salah lawasna mual pangijin ka susah mual pangijin ka sedih mual pangijin ka bingung lamun eta jelema geus ditinggali dipandang ku Allah kalawan pandangan pinuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan nalika urang bisa dikatakan asup kana bulan puasa supaya bunga maksudnya ini ngagali hati orang supaya bunga. Nuka duana yang Allah Ta'ala al-malaikata bil istighfar lahu. Allah Subhanahu wa taala merintahkeun ka pirang-pirang malaikatna bil istighfar lahu supaya mangmentakeun hampura keun ka sakabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuka diluna anna rawihata kami soimin atyabu indallah min rihil miski. Saya sunat jalma anu puasa bau paham nak jalma anu melaksanakan puasa eta teh atyabu indallah min rihil miski leuwih seungit mungguh pandangan Allah tinimbang dengan fisik. Eta teh mungguh pandangan saha? Pandangan Allah ajak urang puasa anu rek hameun teh. Paham teh. Bersyukur. Arabiun kaopatna kautamaan dina bulan puasa teh yaqulu ta'ala lil jannah ittahidi jinataki wa yaqulu tubali ibadiyal mu'minina hum awliya. Allah Subhanahu wa taala dadau ka surga ittahidi jinataki wahai surga buru-buru berhias diri anjeunna di papaisan surga Allah Subhanahu wa taala ya. Mun urang mah bermacam masalah ya hareukeun warna-warni. Kita hidi jinataki dengan kuajar hiasi kuajar wahai surga. Wa yaqulu tu bari badiyal mu'minin hum awliya. Jaga surga jeung bahagia bisa terkaampuna Allah anu beriman hum awliya eta abdina Allah anu masuk kana bulan puasa ieu mau bikin para kekasih Allah. Cirina dipika cinta ku Allah teh ku alatran kami oge cek surga di piwarang ngahias diri keur nyambut ka jalma anu ngalaksanakeun puasa wa bisu yaghfirullah ta'ala jami'a kauntungan ku ayana bulan puasa teh Allah Subhanahu wa taala
ngahampura kasakabe umat Kanjeng Rasul sakabehna dihampura ku Allah kesana. Dosa nu leutik maksudna, dosa nu gede spesial. Bayana kena doa khusus. Dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Udatanna bulan puasa teh dosa urang anu teu pernah katobatan, anu teu pernah kaingat-ingat, anu teu pernah kaistighfaran. Kualaran rumah sacek perasaan urang leutik, puasuna bulan puasa mah dihampura ku Allah. Maka untung lamun urang bisa nepi kana bulan puasa. Mata para ulama sopan di bulan Rajab pula Allah membalik pranapi Rajab wa sabana wa balikna Ramadan. Ya Allah muga Gusti ngaberkahkeun ka abdi bulan Rajab sareng bulan Syaban jeung dugikeun ya Allah yuswa abdi kana bulan puasa. Naon pangna hayang nepi kana bulan puasa sabab kaistimewaan ti Allah ditengahkeun dina bulan puasa. Kasadayana umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang minimal nalika mesti kena bulan puasa sepatas itu mengucapkan alhamdulillah ya Allah sakarat ibadah sahur mudah-mudahan bisa habis itu di kena bulan puasa mun bisa mah yang mau di bulan puasa kalau sih entate atau puasa ieu itu can kawin panen bisa Masya Allah, mudah-mudahan wes ada yang kasih peranjang dari suami sehat, sing dia garantil dan milik sang rizki, mun bisa mau bulan puasa itu orang wenangan ini, bulan yang rezeki, makin ayah we lah ladang ayeuna. Jadi nalika bulan puasa teh sing dikumpulkeun sing dipinuhan Allah Subhanahu wa taala milik rezeki anu sayang halal dan barokah. Oke, mudah-mudahan urang sing tiasa ngalaksanakeun salat fokus ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.